Allahu kate robuna kate wasadana kate wajadana kate likulil kate kalbana kate wani mau kate kate alhamdulillah. Aya genyer, iya teh kesukaan kelinci. Kelinci mah resepen pisan kieu ya. Ieu teh sintrong margi. Nah, ieu teh bisa dipake coe sambal jeung asin pedag geuningan nya. Nah, ada ungu teh. Heeh, ada ungu. Ieu na oge naon teh seungit bauna ge. Jeung ieu mah bisa langsung dituang jeung wani wing nuang ieu. Nya. Nya. Nah. Jeung sambal ngeunana mah teh. Sambal asin nya. Nya. Sangguna teh sangu poe geuningan. Mantap pokona mah. Prokeun ka jalan. Nya, cek abdi. Itu. Tah. Jadi anu bisa dituang mah wargi tanu can biji anu kieu na. Tah anu can biji kemangna kieu. Jadi naon teh pucuk. Pucukna nya. Ieu teh aya kenikmatan tersendiri lah. Lamun dicoekeun kana sambal jeung ieu mah jeung naon? Jeung asin teh nya. Perlu Anda ketahui, mungkin cuman naon selama ini cukup naon cing naon tadi urang kan sa naon pokoknya mah naon komo anu pecinta lagu-lagu kiliningan gitu nya sok aya dengan harenong be aku cari sok dipakai alok nih ya. Tah ieu harenong teh. Kenapa dina sair lagu bet tuh bauna teh khas bener aslina wargi wing mah inget keur nungtun muning baheula ieu Boga muning henteu gitu ieu teh naon cek urang kota mah musang heuh nah, musang careuh mah resepen pisan buah harenong teh soalna aya buahna teh itu ini can buahan cenah itu buahna teh hararideung buahna aya tah ieu teh nah aya tuh pentilna tuh nah eta teh lamun geus karolot mah harideung teh hararideung tah ieu nah ayo ye ayo ye nya ieu mah ngurak keneh da lamun geus kolot mah teh hideung careuh mah resepen pisan kieu si bentang tara resepen kieu pan sama pan musang. Loba wargi. Tapi tah nu kieu mah wargi diteun kami ge loba keneh. Nu kieu mah heeh manuk belekok. Ceuk ieu mah ceuk orang Jakarta mah sang bango sang bango. Diteun kami ge ka asup kota we kitu nya. Manuk eta mah loba keneh, manuk belekok mah ambil teh ciga aya. Naon sih? Cicir. Hah? Cicir. Cicir. Nah, cicir. Manuk nu tadi nu belang. Nah, teh cicir mah sabang saning naon sih? Sabang saning alah. Tina jangkrik tah ka dieu deui. Jangkrik. Nah, eta sabang saning naon? Ari kitu teh serangga.
Jadi mau pati-pati manuk eta loba di dieu. Lamun di dieu eueuh belut atau napi naon sih? Impunnya lauk leutik nu karitu jeung biasana dinu anyar melakan kieu mah tutut. Ya. Apa meureun tutut teh. Soalnya dia katempo di dieu loba manuk. Yang cobaan ka dieu bisa tembus ka ditu teh. Bisanya? Bisa ka jalan bieu? Hah? Wah, leutik teh tang galangan. Tuh, galangan leutik balik deui ka ditu atan pirek mapay sisi ya. Luhur nyobaan anu eta Mana? kanu cai ka itu. Oh, bener. Itu. Ada. Tukang remi pasti apal ya naon. Pergi. Nah, iya teh sarua bisa digoreng nu kieu ge. Nu tadi mah genyernya, tadi mah eceng. Eceng kieu biasa non teh di kota mah sami di non teh di yeuan di beungkeutan dijual di pasar ieu teh eceng teh. Cuman ieu mah kan karek ieu meureunnya karek melakan. Jadi si ecengna can ieu tuh di tengah aya teh. Urang pelakeun deui. Tuh bener tuh bargi kayak mang teh ngaganggu ieu teh kana pare kuduna dikaluhurkeun kieu tah. Jadi geus kasih si mah pararae kayak mang teh mun masihkeun dina cai mah. Jadi lamun dina tatangkalan mah manganeuh. Manganeuh dina tatangkalan mah. Biasana ieu spot Mang Oni nu kieu mah. Oni suling, manehna mah nempo spot kieu mah wah ngurek si eta mah. Ieu lagi pan popdo-podot. Diri bieu teh kereta api. Nya. Teu namanya. Pergi. Penghuni sawah selain ti eceng jeung naon tadi teh? Oh, genyer. Tah. Iya favorit ieu. Tutut. Ngan wargi ya. Ka dieu gerak. Ieu mah cigana tutut purba. Tutut purba kumaha? Asli. Jadi kan tututan kami mah kumanya hararideung. Ieu saking kulila meureun dina sawah ieu nya. Dia lain nepikeun ka lalukutan kieu tututna. Tiris meureun sih. Tah ieu teh. Tah. Tingali pot jabri kieu. Nah, apa tah? Tadi itu tutut pergi ya. Nah, tuh. Garda kitu nya. Heeh, lain nepi kalukutan kieu nya. Tara anu ngalah. Beurang ka dieu mah nya. Ngan ieu lamun deuk ngalah tutut kudu naon? Pagelis-gelis panon we mah. Soalna jadi dina cai mah pergi si tah ieu tah naon sih? Lukutan. Tuh. Oh sarua jeung taneuh nya. Heeh. Jadi ya abri ciga we tutut pada aya. Aya tut. Nah, keun non teh urang pantau heula ka ditu kaluhurna ka girangna nya. Ka girangna engke urang maju ti girang ka dieu urang alaan, tapi nu galede hungkul nya. Nah, nyali wah. Citarum teu kami mapan warnana ge geus hideung. Ujung bauna ge wah, geus bau segala rupa di dieu mah cai ge herang keneh wargi. Ya itu tuh mandian ini ya. Tuh, si pajar bohong itu tuh tadi ini pika tuh. Nya, ini pika luputan kieu wargi. Mudah-mudahan urang iyalah. Naon urang ngalah urang pasak di rumah. Nya. Oke. Nah. Iya berarti heueuh tara anu ngalanya ka dieu mah nya wargi. Mudang kencarkeun deui, mudah-mudahan teu bebeja ka babaturanna. Ya. Tah. Urang naon teh? Urang ka tempat nu dituju heula, nu tadi nu rek dijugjug tadi, naon teh ka Liang Cai Cilame teh ya. Kumaha Liang Cai Cilame teh kabeneran tuh da loba anu keur mararacul. Teh urang kencarkeun deui ke urang geus manggihan. Lamun tepi ka ditu urang nempo situasi di ditu seperti kumaha. Nah, cigana
asik gitunya. Beristirahat. Beristirahat. Teh balik urang nya bari ngaliwat urang. Ya nyimutan tututnya. Yuk. Wah, pagi benar. Hirup di lembur mah benar pagi. Tinggali jadi bangsa sasatuan ge tadi tengan tutut tinggalnya. Tutut gini pikalukutan sia. Ieu tinggali. Orok belut. Heeh, anakna Keren ngala beuri gitu. teuing mata cik dirang tadinya moal pati-pati ayam manuk belokok tadi lamun eueuh belut atanapi naon lauk leutik impun ka dieu. Dah. Ieu teh belut luar kita. Heeh. Nya. Lain nepi ka nekan nyalse kitu Di luar we manehna. Belut di dieu mah nyalse tial. Ngareor tial tuh. Ieu mau ditewak beunang mah kira-kira. Urang cobaan nya. Cing euy. Nya. Set. Anyal sewe geuning eta. Heeh. Kalem euy. Cing. Ieu lamun pan belut mah ge lamun ditewak ieu sok. Naon? Leueur. Urang siap kitu nya, sugan teu kabur. Nah. Cing cobaan. Ya. Nah. Benang Benang mana? Benang tah. Iya bener. Nah. Bener tuh? Bener. Ah. Mang Asli, Oni bener. beuki we nya. Tah, nih euy. Ah. Luar. Tingali belut. Wah, nih iya spot mah nih. Mantap pokoknya mah. Ya. Kange wargi Tarsi anu non teh. Wah. Wah, Tuh, ini tuh. Jadi non teh geus ieu mah. Jadi geus kagareuwakeun mah lincah we biasa. Terancam bener. Heeh. Rasa terancam ini. Luncat bener euy. Ah matak. Ah, bener wargi ieu mah. Biasana mah bogo pannya dinu kieu mah cingok teh ning nya. Tah eta. Cingok Mandi kemana lah urang. Jika nang serada deukeut nya. Serada deukeut Herang ieu ge cai ge. Senali urangnya. Si iya urang teh daripada kudu ngajingjing kan. Barokan. Heeh. Merah kacugak. Kalau berarti kan kacugak patara ulingis. Iya. Nya Cucu kan jadi. ya. Asa dina dongeng sirawing nu tadi teh nya. Kawin tinggali asik bener euy. Nya apa meureun aduh. Bener wargi. Jadi naon teh ieu teh masa-masa leutik, ya keur zaman leutik dilan. Baheula naon teh kan kunini teh titah tunggu parenya saung ya saung terus sawu teh ningali tah matak sebenarnya mah sono kene zaman baheula jeung betah kene di lemur nya soalnya kan tingali bala na teh bala alami gitu wargi cangkang ramutan ieu teh di leuweung kitunya kasupna teh di kebon nya kita di leuweung tapi katingali nu kararesik kieu kan. Nah, ai deket imah dilan di ditu. Dimimiti bungkus popok orok pan. Cangkang sampo jeung sajabana bener. Ari cicing di dieu. Jauh pan ka warungnya. Batur. Heeh, jeung batur di. Pergi. Ari sugan dilan itu teh belut. Sumreng galengan. Iya. Yes, terang nepi berarti di mana nya? Terang nepi. Aya 600 km teh. Oh nya. Para lewat. Terus sakit dulu. Istirahat lagi.
Ayo nu apal ya naon? Kade lain duduk kuilakan ya. Cotom. Caping si Inyong teh. Tapi lu sok main game teh naon nu dikit ser nih kan. Oh, gelut teh naon? Iya, eta mah. Balap motor gitu. Oh, nya, cek aja. Balap motor deh. Nah. Pancuran banyak. Kurang kepikiran lah. Penasaran ya. Jadi kemana? Pancai di tenu orang mah non. Ku sumur bor geunya. Tadi dia mah cai teh karinanean tina liangna. Ieu teh urang teh rek menuju kana liang cai teh anu tadi. Ye. Bapak tani sementara wis nuju istirahat sekalian di itunya. Heeh bener. Menunaikan tugasnya tuh. Pokoknya tinggal letak lagi jadi bau letak lagi khas. Bau letak tadi urang tewak belut nih. Dari ten urang mapan wah geus bau Limbah, oh limbah. bau limbah. Dia benernya jalanannya bisa jalan jadi anak kan dia. Kanap deui bener. Anak seperti dan kami panik sama pancurannya kan iya geus rada modern pancuranna wargi geus teu kuawi ieu na ieu paralot Oh iya. Simon dan parulang pak. Alah, ini jalan-jalan pak. Nah, bapak tani pan, menuju proses macul, tuh bebekalan pan panci. Nah, yang apa teh tenaon? Lamun teu salah ti keur zaman dilan keleutik meta teh, non ancun. Aya nu kitu geuning heh. Eta mah anu segitiga nih ditanggung eta mah sunu. Oh, nah gitu ya dah jam 12 nya. Aya jam 12 nya bukan marulang. Pak itu biasa ditincak, Pak. Biasa. Oke. Tadi popok apa nya? Oh, apa tadi popok naon, Jok? Wah, mal apa tadi di popok teh ieu ye. Nah. Jadi si galengan teh di ieu deui non cep urang kota mah pematang sawah pematang sawah teh galengan tah ciga kieu ye tah anu tos dipopokna kieu. Nah jadi ieu teh dikanelan atau nepi dieukeun deui supaya engke teh kan non jadi mun ieu mah kokoh jadi benang tincak engke teh garing teh gitu ngan di dieu mah teu ku traktor kumuning atau nepi dipacul kieu. Soalnya kan lamun ke traktor udah kemana sok mengkol nanya. Iya, oke. Proses macul. Pernah macul mah kan teu kapake pan teu bisa tah pergi pacul di dieu jeung di tendilan itu di jelekong beda. Nah pacul di dieu mah ieu tah non ieu teh dorana teh paranjang kieu ye. Nah nya di tendilan mah paling panjang sakieu. Nah kenapa? Karena di ditu mah kan sawana teh jero kan itu mah ditambak teh nya. Biasana lamun usum halodo di pelakan non lauk keur bibit teh ka saguling ka cirata talamun ieu mah di parean jadi dua musim gitu. Samusim ku lauk, samusim ku non ku pare. Nah, si doran pacuna teh tah ngabedakeun mun di pakampungan kieu doran pacuna paralanyang kieu. Kabeh kieu teh. Nah,
lamun di itu mah para ronok. Pak, hari kadieu teh aya liang cai coretnya. Kayaknya kaya. Ieu teh. Tuh gini, di dieu ge aya liang cai. Kayaknya kaya, Kak. Oh, eta teh. Iya teh tidinya. Iya teh. Oh, tuh jadi Selang bersihnya. nya. Tuh, di mah tuh kudu meuli pan cai. Asal daek we ngabadahan ngan mawana pan. Gitu nya. Ieu teh ternyata liang cai di dieu ge tos aya. Ya, ai pusatna di ditu, Pak. Atan api seueur ka dituna ge liangku. Adinya ke. Oke, urang. Nah, kaya ya mah. Jaga liang itu di dia teh. Jaga liang di. Oh, di Itu sami pusat di situ. Bener. Ayo. Ya, Pak, punten nang banyak. Mereka. Aduh. Hop. Eta mah bagian mana? Urang pan musuh jeung si eta mah. Ipang cek gede. Sok buruk ka dieu. Sarua sieun. Kumaha berarti? Ternyata ieu. Eta teh naon sih tangkal kiaranya? Kiara. Caringin. Caringin. Ah, Caringin. kiara meureun. Da caringin mah daunna teh laleutik. Nya. Wargi. Oh, caringin. Kan kade ulah nepikeun ka ngaruksak warginya lamun naon teh amengan ke tempat-tempat kieu. Margi ieu kan masih kena alami ieu nya. Janten ciga si bapa we kitu teh ngamumule nga ieu jadi ulah nepikeun ka ngaruksak tingali cairna nya. Nah, tangkal kopi. Ayo pencinta kopi. Nah, ieu tangkal salam ieu. Oh nya bener. Nya, salam. Oke. Nah, pergi ieu teh tangkal kopi. Nah, ieu buahna teh nya. Oke. Ayo urang tempo ieu caina. Nah, cuman biasana margi lamun cainya cai di lemur kieu kumaha nu tina liangna kieu jeung cai di kota bedana teh jadi kieu ya. Lamun cai di tina liangna kieu cai di pilemuran kieu kan caina teh kan herang kieu nya. Bahkan ieu teh bisa langsung diinum. Bisa langsung diinum teh. Cuman ayo cuman ieu teh lamun kana kulit biasana sok huri. Karena cai kieu mah naon sih disebutkeun keras meureun nya lain keras naon nya pokona mah pH-na beda gitu. Aya di cai di kota mah karoneng ningannya. Bahkan kana bak oge sok karoneng tapi kana cai kana kulit ngeboraskeun. Ari cai ti ieu mah tina liang kieu mode di pilemuran kieu herang bersih tapi kana ieu sok kuring keras. Cenah keras kana kulit teh Diminum baik. Diminum mah baik. Aya amis-amisna gitu kan. Lagi. Jadi pusatna teh di dieu si liang cai teh ieu tina tangkal naon sih teh hanapeun tangkal kiara ieu mah kiara soalna lamun caringin mah laleutik daunna teh nya masih kena sarua lah hiji dua jeung ieu mah jeung kan galalede gini galalede kiara ge gede cuman ai caringin mah daunna laleutik tah wargi si pusatna teh hulu cai teh di dia ciga Citarum anu katendilan ngaliwat katendiran ieu teh kan di Ciberem di ditu heeh di Cisanti tah ti ditu na mah sagede kieu datang katendilan ngagedean jeung ti ditu mah herang kieu sarua datang ka ditu pan jadi hideung akibat pencemaran itu lingkungan ku naon teh pabrik-pabrik teh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab tah matak lamun ulin-ulin ka tempat kieu lamun mau opieun di rumah terus nanti istilah nama nu aya cangkangan weh
cing apik nya komong hurungkeun ceneu gitu cing apik karena bisi katabak angin ger ngagedean ayo urang non teh kana hulu cai kana liangna nya tangkat taleus ge di dieu mah sagede kieu kan tuh nya ya tapi talus Bogor ting naon ya halus ya segede kieu ayo Assalamualaikum. Iya lagi jadi cek pepatah teh mah sok urang kudunya ka alam alam ge bakal nyaheun ka urang salah sahiji contona kieu ye ta ciga ieu nya kunaon pamarentah sok nyarek nuaran tatangkalan di leuweung nah karena si cai teh diserap ku tatangkalan ku akar-akarna tah ciga kieu ye nya tina akar-akar cai tina akar-akar teh tina akar kai kiara biji cai nah ciga kieu nya jadi kan alamnya ka urang contohnya tah cai ti dieu teh dibagikeun tah ciga ayeuna kieu ye zaman baheula dilankeur leutik mah nah ieu teh ku talang nate tina awi awi tali mah kan ruasna nu tadi teh para ranjang sok di ieu aya alatna khusus paranti ngayeuan bukuna ceus ayeuna modern make jong aya naon ieu teh paralon sagalakannya bala mah eueuh tah ayeuna mah geus ku paralon ciga kieu baheula mah keur zaman dilankeur leutik nyata ku ieu ku naon teh ku awi teh ya talang disebutna teh ceus itu dah tangkal kabung mah nya tah ieu teh tangkal kabung teh cek urang ieu mah pohon aren nah caruluk teh caruluk jadi caruluk bahan cangkaleng nya nah lagu buah tawung ya nah ulah apal laguna hungkul buah tawung tah tangkal teh ieu tangkal kabung nah buahna teh caruluk jadi ciga naonnya pokoknya mah ngararuntuy gitu tah ngaruntuy baruleut nah jamek hiji dua lah jeung jamek jadi si kawung eta teh prosesna jadi caruluk teh teh diala gitu terus naon dibelahan digodok terus dikeuman dina cai dina balong mameh dikapasarkeun teh aya balongna khusus di lembur masuk nyieun balongna nah diasupkeun ka balong keuman di dinya teh nah ke bangkat baru dikirim ke pasar nya ya gitu tah terus tina ieuna naon teh cupatna kitu nya minangkana mah tina cupatna pan diteuk tah si eta teh si caruluk teh nah sanean make lodong lain lodong anu diseungeut ka beleduk lain lodong itu jadi wadah paranti lahang teh wadah paranti lahang teh lodong wadah lamun dina cau mah dengan jantung cau kitu nya tek kita aya nu kituna tah dina ieu ge na kabung ge aya nah buse biasa nama neuneunna teh sore-sore ceut teuneun sore-sore tah diteang-teang deui isuk-isuk teang isuk-isuk nah pan eta teh nyak celakan sapu peuting tah jadi lahang bawa ke rumah diproses digolakeun jadi peut tina peut dicitak jadi gula bawa we ka pasar gula aren atau napi gula beureum gula kawungnya yo urang naon yo si cai ningali proses bijina cai tina liang gitu kan nya beda jeung proses biji cai tina keran kade jeung ieu cai naon teh cek urang kota mah bisa langsung diminum da sidik cai tina huluna teh apanya
jadi nikmat nu mana anu rek di naon teh dusta tah nu rek di dustakan ya kieu tah ya kemana Pak raya sama cai ada macai tuh siapa kayaknya nama macai tuh dia itu kudu dicaher tuh di dia tuh depannya di mana Abi tuh jelekong Pak. oh itu jelekong Iya, jalan-jalan ka dieu Pak. Di ditu mah pantos hese-nya cai kieu nya. Salah ora teh. di mana dah jarang ang tina kai kieu Iya. Tuh, kudu ditaheun ya mah kudu cerita. Jadi model cai-cai anu dijual ke kota ge anu asli mah dia bisa pajar bohong Pak. Coba biasa langsung lihat pan nya cainya nanti asa coba kira sok Pak bisa pajar ngabohong abdi ya di tahun kedua teh anak pedamang koyong teh juga tah eta bener da ini ya sepatnya Pak lamun pedamang repot lamun sehat deui lamun anu koyong teh ieu cenah ngukurahan teh notna lamun aya ngukurahan teh dia oh gitu lamun anu pedamang deui damang oh aya ieu nah oh iya keur lah anu on ada malah itu ada pun aloe terus dokter di Bandung udah udah mau kai kayak kena kai dia cina lu cuma ya kai iya oh aja setelah gua cari ken nih ngadapnya ke dia ketangan waas ku nanggung nanya tanah motor ya iya dan alhamdulillah baru di temo udah langka cai itu oke pergi menurut si bapak nu namanya jadi cai teh nyada pokoknya mah non KBOG nya sebenarnya mah bisa dijeun ubar ya non gitu kan cuman kan non teh anu nangtukeun mah Allah Subhanahu wa taala nya kan mungkin lantaran gitu karena kan ai di lemurna biasa gininya kayak gitu jadi dia salah sahijina cai emang langka oge wargi biasanya kan nya non istilah nama cai nya kemo kan lolobana nu apa teh tina sumur gitunya atau napi sumur bor atau napi sumur badak ieu non teh salah sahiji hulu cai liang cai anu kaluarna tina akar oke pergi cai mekal cak itulah pokoknya mati di lama nitip ya nonte alam ulah nepikeun ka non dirusak lebar nya non kami aya tempohan anak incu urang jaga so tenutup kemungkinan sok lamun urang teu daek jaga alam anak incu urang moal nyaho kumaha liang cai di mana liang cai kan nya apa teh tina sumur atau napi tina dispenser apa nya oke urang maju ke kaler deui perjalanan bari pulang urang bari ngalah tutut teh asik tutut di apa mereka masak tutut jangan ditanya oke karena mah nentuh pan baringit cekan gitu ayo kurang sugan belut ge tadi anu keur non moyahan sugan nya yuk kurang ngalah tutut